jeung saha indung bapana da eueuh sia teh mah nu matak lain turun jelema kurang dialang gede payahanna mah matak jadi neraka sia teh mah ari anger Prabu teh mercantenkeun ka Mang Dumeh Mang jeung Pandawa deukeut tak kitu wayahna ulah tadi anteur mangka itu bisi aya si kusil mulu gelaga rencana mau ngomong ke jaman tadi perjalanan wayahna kada bantuan saya bawa saya iya awak ayeuna beres beja kere we moal milu gering euy demi Allah poe ieu teh aing teh kudu dioperasi kunaon nonton bohong gitu amari dia awor-aworan ballwing getihan di pacok hayam tak itu atuh kaleresan anggar adipati sumping atuh kumaha bade ngiring jamu itu balaku ngiring jajak pamangena nah ieu teh parantos jadi keputusan raja terus di ACC moal tiasa digugat teh moal tiasa nanging bagi raos kaula ieu teh tiasa rupena kena gempungan deui bae atuh ngalamikeun waktu deui sanos lami waktu tapi supados saina herang laukna beunang paman teu aya deui cara ada hitungan hiji-hijina sanes margi ieu teh cukup pami diemot ku kaula ieu teh sanes bade nangtremkeun nagara malihan bahkan nami kakacauan margi Semar teh paungan Pandawa Pandawa teh parantos kagungan nagara sareng pangimitanana Pandawa teh demi rakyat demi negara teu mungkin Pandawa mikeun Semar salaku rakyat margi bujeng higarek piala nyawa nebuh salamarna oge rakyat amartapah dilindungan di negara amarta mamaehan manuk ke kena hukum wasina cara diurang kalau belut di portas di setrum kebayangkeun ke 50 tahun bakal datang anak hijau urang teu nyahoon urang naon cenah meureun-meureun teh we kurang wawasan kurang pengalaman kurang ilmu apa ki morosot teh ka itu jeung teu iman deui da di setrum di mana ngenog teh moal megar iya iya jelema nu kudu di setrum da ieu cicing ulah heureuy ya tak becager tak itu paman kahiji kitu upami Pandawa teu masrahkeun bade kumaha jadina urang maksaan panustunganana bakal ribut antara negara jeung negara tah kahiji kitu kadua nakapan Semar teh boga kulawarga astra jingga dawala nalagareng oge garwana ayeuna Semar bade dialah Jawa urang wangsulkeun ka diri urang upami ayeuna paman kumbayana tuang putra dialah Jawa ku batur bari jeung dijek di tumal kumaha praosan tadi dia mandang ka deui batur teh cing sarua mandang ka deui urang samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri pribadi ulah ngangat ente kasih asta jika kasih dawala nyage miskin manehna rekep beng-beng papak sarua di payuneun Allah papan jeung bakal dijabah doana si asta jika si dawala ku pangeran sabab dina katerangan eueuh deui anu bakal tepat bakal dijabah doana lintang ti jelema fakir miskin anu didolim malah kali dia teh dakwah di masjid atuh kawas-kawas nu teu satuju ieu kana praja sanes teu satuju demi kelancaran
coba kali kaulah tesaltik gedena parantos dilantik parantos disumpah tenaga pikiran jeung sajabana malah nepi ka pati demi keselamatan negara jeung bangsa. Hapunten kaulah parantos dilantik parantos diistrenan ieu teh bipati kaulah. Kieu panuhun bapak mangga sareng kaulah urang nepangan Desa Narendra ieu kaputusan teh urang batalkeun bae. Tiasa paman tiasa sanaos ieu kaputusan parantos diputuskeun ku raja kapuguh menang jelema tiasa dirobih deui ngan hiji-hijina anu teu tiasa dirobih deui teh firman Allah. Gitu Pak tiasa dirobih deui urang musyawarah deui anu mupakat kumaha carana jalan kaluarna angger ngalilakeun waktu ieu teh rusuh pisan ieu teh mang ai moal ngiri geus sawios atuh sanes ieu demi kasalamatan ieu aya hakna kaulah oge pikeun akan negara astina teh pikeun ngahalangan ieu pasualan margi bakal leuwih ribut ieu kayana naon teh keke naon teh maksudna naon hiji-hiji kana fisik ieu maksudna Temulang tarima siapa raja sini kita kahayang raja ayah peroma rojong ya tiasa teh kurang digugu lamun ieu teh batak nyelamatkeun ka negara jeung bangsa apa eta maksudna ge tapi tingali mamalana balokarna sia teu satuju tapi kadijieun adipati anjeun teh anak kusir eueuh tilituna ayeuna dijunjung harkat derajat jadi adipati para ratu mikayuyun para menak mikaserap kolot teh budak kira dengan mikaleudeung jasa lanceuk aing hari-hari kahayang lanceuk aing dibuka di ulang usia dina arti teh satuju banget kira pati mungkin bener tah gitu mamalana ceuk mah hartosna anger teh nu asih di pulang seungit teh nya di pulang moha kahayang mah ulah-ulah ribut hei kudu dibodaran baik kana beres kahayang mah ulah pasian teh buru-buru atuh buru takut aya aja lo kitu aya naon ieu teh nita baik bajajah sia kain tong macam-macam kar demi Allah yang mah geus eueuh kasihan hirup teh pokona dirinya macam-macam ku aing teurak bedog ku guru deui aing neck down wae modal kana nah habat kana fisik teh ayeuna wae di bodaran ya bodaran kaya tadi yuri jika sakira-kira kesatuju karak-karak raja balik siapa jika ada kaulah bakal ngahalangan melan si Semar lain kaulah teh nganjurkeun bener jeung adil ieu teh pangna negara aut-autan teh dilatakeun anjeun ukur daun ujug-ujug prah digawe bari jeung can kaharti oge di podaran lamun kaulah rek di podaran ku anjeun aya hak pikeun kaulah bela diri sama muasal maka bisa nyaahkan diri ngalintak dirina apapun wani marau orang wani dening apa kula nang kula anjing ulah ditegah ya dapat ya